Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carnyam tina majalah Mangle anu judulna Dodoja Tinemu Bagja bagian kagenap. Ieu yasana Bapak Chandra Hayat. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Teu lila ti barang republik lahir, kaayaanana jadi tibalik. Asal kamal aya di tukang, jadi aya di hareup. Ari juragan gede jadi di tukang. Malah perusahaanana ge nu asalna Nijede Growth jadi PT Nurlela, direkturna Kamal Nurhaman. Eta perseroan wubuh lila wubuh gede wae, perhubungan keluar jalan lancar. Bubuhan juragan gede aliasnya nama ngaranna teh Willem Johannes de Groot anu nungtuna dinu loba koneksina. Itung-itung titip diri bari beak-beak mikanya ka Kamal jeung Elah sagala kanyohona Willem Johannes de Groot ditamplokeun ka Kamal. Malah dina waktuna manehna kudu balik ka nagrina. Harta bandana teu dicoceng dibikeun kabeh ka Elah. Kauangan anu di bank diasupkeun kana PT Nurlela atas nama Elah sorangan. Balikna oge lain samata-mata kairid ku aliran politik nagara, tapi manehna mah seolah-olah boga niat rek jadi agen nada hasil enteh ti PT Nurlela di nagrina. Beh ditu nama jadi wakil PT Nurlela. Ku ayana peraturan negara, PT Nurlela lain wae ngabogaan sababaraha lubuk kebon enteh di kampung-kampung, tapi perkebunan Pancawati jeung Sayati oge jadi kapimilik. Saha anu jadi kawasa di Pancawati? Tayalian ti Haji Mansur alias urut mandor besar misna teh, ari di Sayati Haji Mustafa, caroge biurki mandor besar pabrik wakil misna Bareto. Kamal alias Kamal Nurhaman jadi berat beunghar bubuhan direktur. Elah nu geus tamat SMP geus nyaho tedak Bandung, pakena sarwa alus bubuhan sagala aya. Indit-inditan tara teu di mobilan, makena ge nyeples niru-niru menak. Nyi Elah ginding bubuh lucuna, tapi telengus japilus. Tata pedaran sakola keur geulis teh surti nyalungguh nya ampuh ngalaka indung. Sobatna barudak awewe deui lolobana putra-putra menak, tapi medokna pisan mah jeung dua non anak kawasa pabrik ban Goodyear di Bogor lantaran aya pangarahna sangkan kapaksa sapopoe ngomong basa Inggris. Lamun Kamal ngadenge Elah keur baceo dina basa Inggris, pacental-cental jeung sobatna atau nama kaliwat saking tapi pura-pura bae teu dijieun agul-agul. Bisi disebut ieu aing beunghar jeung boga anak perceka. Temahna jadi tambah-tambah pada ngahargaan, pada nyangka menak ampuh, geus teu aya nu nyangka-nyangka yen manehna teh seukur urut minatu. Ayeuna Elah diuk di SMA, satamatna ti dinya maksudna rek tuluy ka Bogor ka Fakultas Pertanian anu patali jeung perkebunan. Elah jadi budak punjul, kabubuh pikiran surti, mencrang, nenggang pada caang, bear budi bisa seri, geus tembong bulu mayangna, tetela budak Raspati. Dipayung ngahudang liwung, mun seri panungtun sari, rengkak tayaan olekak, wangi miyuni malati, mun keur lempang ka sakola rea jalma nyimpang nyisi. Samaruk putu kadatun, katak sira ahli bupati, kasangka tedak Srinata, Sisiwi ti Pancaniti, rundayan tedak Nalendra, gandes pantes andalemi. Mun imut sok ngandung semu, banyol jeung sasama murid, tetinggal ti tata Sunda, teu jiga istri kumaki, ulat bisa ngira-ngira jauh tina marga laib. Loba anu mika lucu, ka Elah nu hade budi, kawuwuh ukur meujeuhna, Elah dek mangkat birahi, lain gelis kaulinan dangdanan inten rinukmi. Hiji mangsa dina kumpulan kawasa bari ulang tahun PT Nurlela, kalimat tahunna dina tahun 1850-an, Elah geus katampa di Fakultas Pertanian Bogor.
para kawasa kontrak sarimbit kumpul di Sukabumi. Ibu Haji Mansur alias Haji Siti Salamah maiti teh baheulana Nyi Mandor besar misna. Ibu Haji Quraisin alias Ibu Urki pamajikan Mang Mustofa anu ayeuna jadi Haji Araya. Ngadon marondok nage di bumi direktur nyaeta di Imah Kamal. Satadina oge mindang ari papanggih mah jeung elah teh komo dina pakanci elah oge tara kamana-mana iwal ti ka Nin jeung Engking Aki Haji ka Pancawati. Tapi ku Kamal diipat-ipatkeun pisan yen kudu dibejakeun emakna elah geus teu aya lantaran geus dikulik bek di teangan eueuh raratanana. Kami tohana kung si Bareto didatangan sakali cenah kurang leuwih sataun ti sadatangna ti Pancawati nyorokoyah teh indit kamula baruk ari di teang kaditu eueuh anu terangeun munasabah pangna teu kapanggih teh sabab di teanganana ku Kamal dina waktu keur werit da puguh ge di wewengkon eta mah nupang weritna di bagian Garut katurug-turug nanyakeunana ngaran nyorokoyah atuh eueuh nu terang kahiji eta. Kaduana dina musim werit harita arang langka nu ngabejakeun ayana si anu lamun ditanyakeun ku jalma asing curiga kana goreng bae. Tina loba kajadian nu nyelakakeun jiwana nu diteangan. Alam harita mah diputus ku duka teu wawuh bae sanajan wawuh ge ieu deui komo nu teu nyahoun saha ari rokoyah teh naon sabab pangna Kamal nanyakeun rokoyah lantaran Pak Bakri pohun ngabejakeun yen rokoyah geus dilandi jadi hasanah. Geus eta urang tunda heula ayeuna malikan deui nu kumpulan teh dina Pancawarsa PT Nurlela. Nin Haji Kawasa duanana pas sore geus aya di gedong Kamal nu dingaranan Wisma teu nyana di Jalan Sukamanah. Sarerea muji syukur kanu agung lantaran kaayaan di gedong Wisma teu nyana teh ngaberes papaes bumi ngajajar pengisi kamar bareres papaes bale ranjang-ranjang kursi meja di jero jeung di luar aralus parabot dapur marakbak kembang di latar. Kamal bisa midang ginding beuki luas tambah gandang mencorong elah di gedong gandang kasurung ku uang dasar budak bisa midang ngalantung kasorot layung nyalindung di kebon kembang. Kembang dipake ngembing nyambuang angin-anginan matak liwung mun dipelong kembang soca sabuana lain kembang samanea awahing ku kembang lucu soteh nu ngembingna. Mun elah mu kalomari di kamar arek nadang dan kawan tugas rea tenjo elah ngilikan pakaian nu nyari setelanana barina teu weleh imut milih-milih anu mana. Panitih ge 5 rupi gelang aya 5 pasang subeng lelepen kongkorong panon inten mutiara paselang jeung berlian cahaya patinggal lebur asa ningal kingkilaban. Bangsa encit rupi-rupi kayas Paris jeung Bawian samping Garut Solo Doktor Ciamis Rejeng Banyumas Karembong Sutra Bombay selop buatan Cianjur paragbag aya losina. Wah iya pantenya istri mah pamiarsa tika pungkur keneh aya kieu nya. Selop geus nekot di lomarian cenah kitu gini. Asa ieu nya ninggal para artis. Aduh. Aya geuningannya zaman kapungkur oge ieu teh. Rek make ngan kari milih sanajan hayang bodasna renda roki kari make peselen batik Pacitan laseman Ambarawa tumpal sarung bakung pasung dasar bodas merak ligar ku ginding mun ngange samping rap gandang mun nganggo sinjang niron menak tiba bancong pamolah kembang nagara tara niron Eropa kaluhur ngaheyeuk sanggul kahandap ngebutan sinjang rap kabaya pulas kopi rap ku sinjang pakalongan rap pinggal katut lelepen tusuk konde jeung cecepan suweng katumbirian katojo ku sinar layung kongkorong ukur ngalangkang budi nyari ayu kuning teu jiga menak kapalang totonde rea nusono dadasar budak utama make sakama-kama semuka kurung ku wahyu ilapat aya isyarat naon. Nin Haji Mansur jeung Nin Kawasa Pancawati bet sumegruk ningali elah teh ngadak-ngadak ras inget ka indungna nyaeta ka Nyi Rokoyah anu katerka katidersa kana lampah serong
padahal keur geulis teh jelema suci murni estu istri sajati tur nyantri geus kanyahoan bersihna sakunu bareto nyaci jeung ngahina ngagogoreng teh loba anu ngarep-ngarep tepung rek menta dihampura tina geus salah terka. Kumaha jalana nu matak eta Ibu Haji Kawasa uninga? Kieu raratanana. Dina hiji mangsa di desa Cimapag aya kapalingan gede di imah lurah. Polisi keur neangan bangsatna bet manggih awewe luhar loher di elos pasar. Awak kuru kalotor barawu da puguh ge eta teh tukang nutu. Buburu sahuapeun sakopeun. Eta jalma teh sing horeng Salinah teh alias Ma Ente anu kakaburan nu teu wani deui sabab kontrak lantaran loba musuhna tur awakna beuki ropoh ku kakolotan. Salinah katindih ku kari-kari manehna tas nutu di imah lurah bet peutingna lurah kapalingan. Barang Salinah ditereka jeung digoledah dina buntelanana aya samping alus nu teu pantes dipiboga ku manehna padahal sampingna mah pituin anu pribadina. Maklum polisi-polisi teh eta samping disangkana menang maling. Salinah digulik sak disangka jadi esang-esang bangsat pinuh dicari duhan tapi weleh teu ngaku da puguh henteu. Kulurah anu asak sasar ditanya kawit-kawitna Salinah ti mana bari ceurik sumegruk manehna nyaritakeun lalakonna nu dimimitian ti Pancawati. Ceuk lurah kekelanan Pancawati kitu kawasna teh apan dulur urang Kang Haji Mansur baheula mah memeh ka Makkah jadi mandor besar apan didinya jenenganana Kang Misna urang adina Misja. Manteng ngarontok ngarawu suku lurah Misja bari ngaguk-guk cerik meta ditang tayungan. Nah aya naon kitu? Ceuk Misja, derak-dak mante bentes pisan nyaritakeun mimiti ti Nyi Roqayah putra kukutna mandor besar anu diculik ku Tuan Maris. Ditetek dicaritakeun sagala rupana teu kaliwat. Babakuna mah tina kasucianana Nyi Roqayah bari dipuji-puji malah hayang pisan ditepungkeun deui sareng Juragan Haji Mansur. Rek nada dihampura tina margi harita mah teu acan terang yen Neng Roqayah teh putrana. Lurah Misja rada oge ngalimba tapi bari kakerot keheul ka si Maris. Heuleut saminggu Salinah ngadadak gering payah tuluy maot di Cimapag di Pulasara ku Lurah Misja. Saberesna merbait Lurah Butrut nyieun surat ka Pancawati nepikeun sakumaha pamenta Salinah supaya dieceskeun kabersihan Nyi Roqayah. Tah surat eta ku Haji Mansur harita dibawa kana Pancawarsa PT Nurlela teh rek ditembongkeun ka Kamal tapi nya eta atuh bet Nyi Haji hayo ngabarubahkeun make jeung ceurik heula sagala geus bae jadi asa katakul pimaksudeun ku digulisekna ku Nyi Elah mah Haji kapaksa nyaritakeun riwayat Nyi Roqayah ka Elah. Saberesna pesta kawasa Pancawati sarimbit jeung kawasa Sayati sarimbit naringgalkeun maneh di kota. Maksudna arek ngabadamikeun surat ti Lurah Cimapag teh. Sanajan Elah kuat nyimpen rahasia da diwanti-wanti kuno opatan ulah wakageruh Kamal mah geus terus rasa aya curiga nenjau hulang jentulna Elah dina pesta siga-siga nu teu gumbira. Naon sababna? Manehna teu nyaho? Da cacak-cacak manehna nyaho mah tangtu manehna ge kaganggu pikiranana. Barang Kamal nanya ka Elah anu harita keur diriung-riung ku opatan ku kawasa Pancawati dipangbalonkeun sakumaha maksud ti heula. Da rahasia geus bocor manten ka Elah. Luk wae Kamal nyuuh kana lahunan kawasa Pancawati teh les kapaehan. Geus kitu mah tuh guak deui Elah ceurik ngarontok ka bapana bari sasambat ka emakna. Kamal lila oge ngajahjarna ari geus inget deui tungtungna mah genepan paungku-ungku ceurik ka nyenyerian jeung nalangsa komo Elah mah mani les-lesan. Ari Haji Mansur jeung Haji Mustofa bubuhan kolot tur setengah kiai enggal namprakeun pandangan ngadua karobul ijati ka Gusti Nu Maha Suci supados sadaya ieu anu prihatin pikir tunggara hate enggal-enggal dijait tuluy hadiah ka karuhun-karuhun neda panang tayunganana sawawangi nu genapan munajat ka pangeran neda bong-bolongan kumaha pipetaeun supados aya pituduh di mana ayana Nyi Roqayah. Kocap isukna maksud Kamal arek kapamoyanan bari mawa Elah ka akina ku manehna oge karasa salahna tamelarna kami toha kersaeun teu kersaeun Abah Haji Bakri Sabonoroyo trek diakut ka Wisma teu nyana
minangka gaganti Nyi Rokoyah jeung ngadeukeutkeun antara Incu jeung Aki anu pada-pada geus meh paroho deui kana rupa-rupana acan da sasat pareumeun obor dumeh atah anjang komo elah mah teu nyaho-nyahoan acan da sangkana mah nin kawasa Pancawati teh bae eyangna tulen teh. Tunda eta anu keur prihatin Kamal jeung Elah nurek ikhtiar neangan Nyi Rokoyah. Kumaha ari Hasanah sanggeusna datang ka Mula Baruk? Ku ajengan katut garwana kacida dipikanya ahna keur getol ngaji teh hade gawe disamihapekeun maneh deui rajin kana renak-renik sumolondo babantu di bumi midulur ka batur-batur ngaji sok rajeun dina sabulan sakali mah ngilu ka Garut babakuna ka Tarogong upami widi diajengan ngilu ka batur sakobong. Neng Engkas putra saderekna nu kagungan sakola agama menengah pertama Atarabiah di Pasawahan Nyi Hasanah jadi loba kenalanana tuluy ulah ilu kana gawe kucas kecos ngaput samping nu lumrah di zaman eta selang-selang tina ngaji teh buburuh ngaput samping capadi ti PBW Garut. Bubuhan Nyi Hasanah rajin jeung getol nya teu wudu aya bebeunanganana turug-turug ku pemborongna teu dikabiri deui dibayarna teh sakumaha gedena ti pabrikna wae saketip dina hiji samping itung-itung nulung ka santri ku ayana eta pagawean katambah-tambah di Pasawahan teh aya guru ngaos istri wedalan Mekah mukimna puluhan tahun nyaeta Nyi Raden Haji Siti Hapsoh. Nyi Hasanah sering aya di Pasawahan komo dina bulan puasa mah bayaran tina ngaput samingguna tempo-tempo mah kana meh 2 ringgitna saeutikna dina sapoe teh menang ari 5 mah hartina 5 ketipeun kapamoyanan mindang nyuratan nanyakeun Elah sugan-sugan aya kabarna beri sok ngirim samping poleng capadi apkiran nu dijualna ku pabrik ka para pembantuna harga sarupiah sahijina kitu deui kupon-kupon cukup keur saputangan tempo-tempo pibajueun. Minangka ulina teh dina ngabuburit upama dianjangan ku Neng Enok urang Jati atawa Neng Anih tina gerak padamel ti PBW tapi tara ari manehna nganclong mah atawa males nganjang deui Nyi Hasanah jadi kurung batok pantang ngoloyong teu puguh inggis bisi aya naon-naon saperti nu geus kaluangan nepi ka balikna deui ka pamoyanan. Takdir teu beunang dipungkir papasten ti Gusti Yang Manon kacarita indung Bapa Nyi Hasanah duanana sabada munggah haji geus maraot duanana. Nyi Hasanah sanggeus teu indung bapa balik deui ka pasantren pindah ngajina ka Garut. Di Garutna disambat ku hiji kasepuhan istri pangsiunan dipasrahan ngurus bumi katut sanis karana. Dibantuan ku Nyi Kiah rencang heubeul urang Cigedug. Satahun sakali Nyi Hasanah sok nyelang heula nyekar ka pakuburan indung bapana. Kaayaan harita teh geus harengheng ku perang dunia kadua negeri walana geus dirurug ku Jerman diurang gimreung ku latihan-latihan LBD alias bahaya udara geus nyeunan lombang-lombang panyumputan barikade sayang-sayang mitra liur antara Garut Cianjur nepi ka Nyi Hasanah teu wani nyekar indit-indit acan. Sanyana mah di Kapulauan Indonesia teh harita geus der perang ngan rakyat teu aya nu nyaho teu meunang aya nu ngadenge berita-berita radio ti luar negeri. Jepang harita teh sanyana mah geus pesat pisan ngarurugna rek ngarebut Indonesia. Tanggal 10 dugi ka tanggal 24 Desember 1841 Jepang geus hasil hanjat ka Filipina. Ieu teh sanes bade ngarebut Indonesia apa intanya ari tanggal sakitu keneh mah mesti keneh Hindia Belanda namina teh teu acan Indonesia. Teraskeun Jepang geus hasil hanjat ka Filipina tanggal 8, 12, 41 ka Kota Baru, tanggal 16, 12, 41 ka Kalimantan Utara, tanggal 10 dugi ka tanggal 24 Desember 1841 Jepang geus hasil hanjat ka Filipina, tanggal 8 Desember 1441 ka Kota Baru, tanggal 16 Desember 1841 ka Kalimantan Utara, tanggal 10 Januari 1842 di Tarakan, tanggal 24 Januari 1842 Sulawesi, tanggal 15 Februari
1842 geus ka Palembang. Urang Pulau Jawa mah tetep teu dibere nyaho tina anu sakitu gentingna teh. Anu kapanggih nya teh radio ti luar negeri saharita ditangkepan. Dina mangsa eta juragan sepuh anu mulung Nyi Hasanah jenenganana teh Nyi Raden Gedah Siti Aisyah Kasomi alias Agan Omi nembe gugah teu damang. Rada wales oge dugi ka dirubung-rubung ku para saderek katut para putra saderekna. Da anjeunna mah teu kagungan putra. Aya hiji kapi putra pameget anu sumping dedag sembada hade rupa nyari Raspati yuswa kira-kira 35 tahun anu geus lami teu garwaan lantaran tos dipangancrudkeun dinyeri ku garwana. Bumen-bumena di Bogor kadua putra istri cepeng damel jadi sekretaris kahiji di Karesidenan Wedalan ti Mospia Bandung. Jenenganana Raden Hidayat Brata Direja keur buraina di endeh-endeh nelahna teh Endeh Dayat. Endeh Dayat ningali Nyi Hasanah jadi kataji ku Rupi kapupu lebayu ku pamuluna anu lungguh ampuh nu teu lesot-lesot ngagugulung uwana siga nu taya karagab kawas ka indungna sorangan. Sakawitna endeh kapanah asmara teh ku geulisna ku manisna ku lampah paripolahna kadua ku goloyoh budi andalemina Nyi Hasanah. Dina poean arek mulihna ka Bogor malah nuju ngadagoan beus dina keur paduduaan jeung Agan Omi dan Nyi Hasanah keur ngatur leuteun heula endeh lah-lahan ngaharewos naroskeun ka uwana saha-sahana Nyi Hasanah putra saha urang mana naha wargi keneh gaduh salaki henteuna malah tungtung da cenah upami eta teh mah lugina kumaha upami ku abdi di karek nepi ka dinya endeh ngaharewosna Nyi Hasanah kaburu jol manten hadena teu ngadengeun jep bae atuh endeh jempe sepertiga angkat tincak tapi tuluy pura-pura rek mantuan nyodorkeun cai ka uwana muru nampanan baki Nyi Hasanah padahal maksudna mah bari hayang padu pelong heula sajorelat mah tapi teu hasil dan Nyi Hasanah nu geus tungkul memeh deku sakumaha adat sasari ongkoh deui memang geus beda rasa ti sasumping na ti Bogor ge endeh beda ti nu sejen bet ulu kutek wae caket uwana bari rada beda ucap beda ulat kawas-kawas betah padeukeut jeung juru layan lain sumujud bela ka uwana anu teu damang ngadangu panaros endeh kitu teu damang ge Gan Omi jadi raos mesem bubuhan sepuh legok tapak genteng kadek anjeunna teu kersa ngajawab saharita lantaran eta pertanyaan ngandung harti anu nyosok jero teu hade mun dijawab keur aya jelemana keur kitu beus geus jol manten geus eureun meunang megat sikiah kumaha atuh wa abdi teh itu beus parantos dongkap didungakeun bae mugi uwa enggal damang pisan sareng abdi nanda pangestu ti uwa sing enggal dongkap deui ka dieu hoyong ngiring mamayu dupi patarosan abdi mah mugi diwaler ku serat wae abdi teu kinten ngajeng-ngajengna jig we didoakeun ku wa sing hasil sakabeh nu dimaksud insyaallah ku wa dibejakeun upama wa geus cageur pisan urang babarengan mamayu sugan parang Suragan Omi marah mai endeh guragi ruindit ngelek jas jeung tas da koper mah geus ku kiah ditaekeun soca endeh nguliyang neangan eusi bumi nu saurang deui nyaeta Nyi Anah tapi weleh dugi kaleongna beus ke teu aya. Raden Barata mulihna ka Bogor bari gegetun rasana betah keneh di Garut dek lelembutan anak kantun kocap dina tanggal 21 Desember 1841 Jepang geus tepi ngarurugna ka Kalimantan Agan Omi geus damang pisan heureut sabulan ti damangna tabuh 5 sore Nyi Hasanah disaur diajak calik dina dipan emper pungkur kengeng ngamparan Alketib. Agan Omi geus mirawas deui ngalemar bari ningali lauk dina kulah alit nu beureum nu hejo campur jeung lauk kamper. Aduh, asa emutnya ya lauk kamper ya. Setos langki sigana ayeuna mah. Langki teh panginten di di Mang Cecep teu aya. Bibi cocoan anjeunna maniting Garudibeg di jalan beuki balawiri mobil-mobil soldadu walana anu kana gregkeun. Ka dieu garanyi gek di dieu ieu sur ibu sepuh sanggeus lila paduduaan. Anah, ibu teh arek nyarita
isi kaburu gering deui. Arek nyacapkeun heula kapanasaran. Ibu teh hayang bisa ngajawab kana pertanyaan anu ngulibek bae dina hate ibu. Bisi ieu kapanasaran hate ibu kabawa paeh. Hayang nyaho heula ka Nyai teh anu sabenerna. Nah Nyai teh putra saha ulah dibuni-buni. Pan urang teh ngaji teu hade urang ngabohong atawa nyarita teu sabenerna. Nyai naha kagungan caroge ka ibu teu weleh jadi tarucing. Dan ningal kana rupi Nyai sok piraku teu aya nu suka, ningal kana budi pangarti Nyai sok piraku teu aya nu misudi. Ibu salawasna pasang panon, pasang ceuli, malah loba beja-beja nu datang. Yen ka Nyai loba nu mikahayang, tapi weleh ku Nyai teu diladenan. Nepi kanu boga PBW sorangan ge bejana mah ditampik. Ka ibuna eta teh matak jadi pikiran. Dabongan ibu geus teu asa-asa nyaah ka ana. Nah aya keneh ibu Rama. Mun aya di mana ayana, ibu hoyong tepang sareng aranjeuna. Tina bakat tarima kana kahadean Nyai ka ibu. Komo dina waktu ibu gering mah. Lain hiji lain dua anu nyarita. Syariatna pang ibu ayeuna jag-jag deui teh berkah ku pangrawat Nyai. Cing atuh ayeuna ibu paparin terang sarta sing percaya ka ibu. Sing cara ka ibu pituin anu sadia ngabelaan Nyai. Mengpeng ibu hirup keneh tur ibu teh teu boga anak. Loba teh anak dulur hayang diaku indung ku Nyai teh. Tapi kadinya jap jempe ibu sepuh teh sasawuranana Nyi Hasanah teu ngajawab kalah Kang Lukmando emok di juru dipan bari petak petik kana juru Alketib. Kukudungna ngarungkup setengah tarangna anu teh jaman terangan jadi rada ngahieuman. Tapi nambahan sinara karena kulit banget nu hejo carulang. Paromana anu semu-semu alum jadi wuwuh kayung yun najan bari ngabisu. Nyi Hasanah ewu hate campur sedih susah ngajawabna. Pamariksa tinu asih mun teu sabalakana. Saban rekpok kapegatan ku citangis medal teu katahan ngangres ngiris-ngiris ati ras kanu geus kalampahan. Kana langsa papisah abong geus tulis pajauh jeung anak mustika lahir jeung batin paturai kena kupitna pangangsonan ti sakur anu saririk teu aya ras-rasan abong kanu keur tiis ngagogoreng pupuasan. Nyi Hasanah geuwat istighfar ka Gusti sadar kana kadar isin ku anu miasih maksa maneh pok unjukan. Sayaktosna abdi teh estu nu laib cacah kuricakan lunta nandangan cocobi tariking kudrat pangeran. Kapungkur tesim abdi gaduh salaki kangaran pun Kamal. Malah gaduh anak hiji awewe namina Nurlela. Mung ayeuna teu terang eta si Nyai di mana ayana dukatos tilar ti lahir dangi ngiring ka bapana. Abdi mios maksad teh bade milari di sarengan muntang manawi parang ti Gusti mendak aya katerangan. Jisim abdi ayeuna pahatu lalis tos teu gaduh sepuh kantun wargi-wargi tebih taya pun tanganeunana. Nyi Hasanah segruk nyuuh cerik sedih henteu kuat nahan ngahlas ngerikna ati nalangsa taya bangsana. Waktosna kabujeng seep cenah pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.